Mang baso. Abi pesen hiji mang. Bener ya? Ya laras satu aing mah. Masuk lo babalatekan. Bener ya meuli? Abi balaganan di baso di Panjalu di dieu mah. Nah aina gentos euy calana. Mesen mang ingat. Di mana-mana aing panggil wae jeung jalma ieu. Naon ya? Campur mang. Bang, abi bade naros upami ieu baso teh seep. Tah, Terus nya mang ras kumaha upami baso teh seep? nyamun misalkan saya nya aing balik. Beak, dagangan aing payu berarti. Nuhun. Terus maksudnya naon nanya-nanya gitu? Nya tos euy ai calana deui anjing kumaha? Ya balanja deui lah abi. Hah? Balanja deui? Balanja deui. Heran kumaha pamikiranna. Pan mang teh pedagang, penjual baso. Nah bet mang balanja. Ieu mang mah cukup jadi penjual we. Entung balanja deui, entung jadi pembeli. Cakap abi mang jadi pembeli mah. Terus misalkan bakso aing beak, isuk aing dagang naon? Hah? Kan beneran aing kudu balanja